peher tileleti jauh tina aisan indung jeung bapa hirup diasuh ku nini jeung aki nepi ka abdi dewasa. Syukuran ka Gusti Nu Maha Suci hirup prihatin jadi carita nini jeung aki tos tilar dunia tinggal indung nu ngurus abdi ayeuna kaasih nini jeung aki sarua jeung kadedeui nungka abdi bapa nu anggap teu aya ibeurna